Dulur baraya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan kabagi kana tilu fase atau tilu bagian. Nusa bagian 10 poe pertama bulan suci Ramadan, nu kadua 10 poe pertengahan bulan Ramadan, nu katilu 10 poe akhir tina bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dulur baraya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin ka Allah subhanahu wa ta'ala. Rehna urang ayeuna masih keneh di pasihan yuswa pendak di sareng bulan suci Ramadan. Nu kadua urang masih keneh di pasihan kesempatan, di pasihan kesehatan, di pasihan kakiatan gesan ngalaksanakeun amal-amalan ibadah dina bulan suci Ramadan tahun ini. Ibadah dina bulan suci Ramadan luar biasa istimewa. Nu sunnahna bae dilaksanakeun dina bulan Ramadan, ganjaranana sami sareng parentah Allah anu wajib dilaksanakeun di luar bulan suci Ramadan. Subhanallah. Maka taya kajaba urang sanggakeun syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur ku ucapan, syukur ku kalakuan, syukur ku patekadan. Syukur ucapan urang kadugikeun kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Atu tina kalakuanana urang ngalarapkeun sakabeh kanikmatan anu parantos dipasihkeun ku Allah ka urang sadaya. Boh tina panjang umurna, boh tina kasehatanana, jeung sajabana dilarapkeun ku urang sadaya akur jeung anu dipikahayang ku Allah Ta'ala atawa akur jeung parentah Allah Ta'ala. Maka la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Saur Gusti Allah, yakin lamun anjeun kabeh daek syukuran kana nikmat anu geus dipasihkeun ku kami ka anjeun kabeh, tan wande kami bakal nambah-nambah kanikmatan. Tapi sabalikna, lamun anjeun kabeh kufur kana nikmat anu geus dipikeun ku kami ka anjeun kabeh, azab kami perih kacida. Dulur baraya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan kabagi kana tilu fase atau tilu bagian. Nusa bagian 10 poe pertama bulan suci Ramadan, nu kadua 10 poe pertengahan bulan Ramadan, nu katilu 10 poe akhir tina bulan Ramadan. 10 poe anu awal bulan suci Ramadan disebutna fase adaptasi. Enteng bisa jadi, berat oge bisa jadi. Enteng keur jalma anu geus biasa latihan, boh rutin puasa sunnahna, boh rutin dina masalah ibadahna jeung sajabana asup kana Ramadan tos terbiasa latihan dina bulan luar ti Ramadan, teu aneh, teu berat,
hampang we dages biasa ngan keur nu teu biasa mah lir ibarat adaptasi anu biasana dahar bebas berang penting sakahayang bulan Ramadan mah pan dibates di subuh mah tepi ka maghrib teu meunang berang dahar pon kitu kudu ngalaksanakeun ibadah sunnahna tarawih witir tadarus jeung sajabana keur nu teu biasa mah berat ta ieu teh disebutna masa adaptasi keur ngabibita manusia umat Islam khususna jalma iman khususna deui maka Allah nurunkeun ngabukakeun pantor rahmat salebar-lebarna saluas-luasna keur jalma anu bisa ngalaksanakeun kewajiban ibadah jeung sunnah-sunnahna dina 10 poe anu pertama bulan suci Ramadan dipasihan ku Allah rahmat anu luar biasa tayawa tesuanganna tah tina 10 poe anu awal bulan Ramadan disebatna bulan rahmat Allah nurunkeun rahmatna keur sakumna jalma anu daek ngalaksanakeun parentah Allah dina 10 poe bulan Ramadan anu pertama maka sing saha jalma anu lulus tina 10 poe pertama bulan Ramadan artina fase adaptasi tina fase penyisihan maka tuluy asup kana 10 poe anu kadua tina bulan suci Ramadan pertengahan bulan Ramadan eta jalma bakal ku Gusti Allah dijanjian panghampura Allah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kacida ngagumatikeunana ka sakabehna jalma iman kudu leuwih ningkat dina 10 poe anu kadua sabab ampunan Allah dina 10 poe bulan Ramadan anu kadua ieu dikucurkeun keur saha jalma anu makin rajin makin giat ngalaksanakeun ibadah kahadean kasayan dina bulan suci Ramadan pangpangna keur jalma anu tetep istiqomah dina ibadah 10 poe anu kadua tina bulan Ramadan Allah ngadawuh wasari'u ila magfiratin mir rabbikum gagancangan buru-buru balap urang sadaya atawa anjeun kabeh menuju kana panghampura ti pangeran anjeun kabeh ti Allah Ta'ala fase anu kadua dipasihan ampunan ku Allah dihampura sagala dosa urang sadaya maka lamun urang tuluy istiqomah kalan bahkan lebih ningkat ibadah bakal asup kana fase anu katilu ku Allah dijanjian ku Allah bakal dipasihkeun ka urang sadaya anu istiqomah bahkan leuwih rajin dina ibadah bulan suci Ramadan Allah ngajanjian itkum minan nar pembebasan tina api neraka subhanallah dibebaskeun tina api neraka Allah ngajanjian ka urang sadaya itkum minan nar bebas tina api neraka disalamatkeun ka Allah tina bancang pakeuhna neraka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim pamudah-mudahan urang sadaya sing kalebetkeun jalmi-jalmi anu istiqomah kalayan tetep renggenek dina masalah ibadah ngamanfaatkeun kalayan maksimal bulan suci Ramadan ngamanfaatkeun kalian maksimal umur jeung kesempatan dina bulan suci Ramadan keur naikeun keimanan keur naikeun ibadah keur istiqomahkeun kasayan anu bakal kapetik hasilna ka ala buahna malahan katilu jeung pucuk-pucukna jaga di poe kiamah amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu mudah-mudahan aya manfaatna insyaallah urang sambung deui manawi dina kultum sanes kultumnya
nya kultum lah disebutna kuliah tumaninah. Dari 7 menit mah kemarin kudu 7 menit iya mah kuliah tumaninah. Di doana mudah-mudahan simkuring dipastikan kesehatan kegiatan ku Allah Subhanahu wa taala. Oge sadaya para pamirsa anu nonton ieu video aya dina kesehatan kajembara rizkina kalayan diberkahkeun kahirupanana fid dunya wal akhirah. Sakitu ti simkuring kirang langkung ada siapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.